Nah baraya sadayana ayeuna Amih bade nganyanyikeun lagu-lagu yang bernuansa Ramadan nya ayeuna kararasan malam Lailatul Qadar. Ayeuna Amih nganyanyikeun lagu Lailatul Qadar. Cek bismillahirrahmanirrahim. Mi rokok abi mana nih? Ini eta atuh ni sok riweuh ujang mah nih riweuh. Karena di poho deui bieu teh naon teh Jang? Ah nih poho deui. Oh, Nih eta nu abi tadi mana? Astagfirullahaladzim naon deui? Ieu eta Eta minuman tadi abi. dia hareup. Ih, sok riweuh. Rek naon deui? Ente rek cerkat keluar. Sok cicing di dia cicing. Di dinya. Bismillahirrahmanirrahim. Marga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti. Tirisnya Ih, angin tapi atuh nah ini ngomong tiris. Nya atuh itu make itu simut. Naon deui nya? Pohon-pohon tunduk dalam gelap malam pada bulan suci, Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi. Tah ayeuna rek nanyakeun, repna teh kumaha ujang hampura. Tah poho deui. Oh. Inilah malam 1000 bulan ketika cahaya sorga menyinari bumi, ketika cahaya sorga menyinari bumi. Inilah malam 1000 bulan ketika cahaya. Anjir ujang ieu naon kan irung? Iya. Ramet tuh kemana atuh kewa Iya atuh. loba metu ngampi. Nih ujang mah nih. Nah, geus naon we ih.